bikin dorong sokal kan yung suruk aduh. Pang tulungannya. Ya tulungannya. Aduh anak puna ya aduh. Ini parah nih. Bawang udah gararing ya. Aku nanti mau masak. Sayang, suluh buat nanti Mirun, biar kamu bisa si dulu. Emang rek masak naon? Kan pasakeun ge. Mana gera minta uang? Aduh, sayang, pan eueuh duit. Ieu masak air ge geus alhamdulillah. Aku nguyupan cai hungkul juga buruy. Geus lah bae ganeng beh jadi gelonggongan. Pisan, geus saya beuki begang ieu mah, lain-lain neangan gawe atuh ka kota saeutik mah. Ayo we di lembur ngalaan suluh. Ganeng atuh, cinta. Itu aya Bang Imuk, tingali. Aduh. Aku erek nyumput heula. Aya aku. Sok we bayar, pokoknya mah kudu dibayar. Eta geus 5 bulan nunggak. Kurang di harapan sebagai lelaki tangguh. Di harapan kok aing nu kieu mah. Kemana Pak Majikan? Aduh, tadi teh ka mananya? Ke ngising, tadi tuh jauh kalebak. Kumaha ye? 5 bulan teu bayar Pak Majikan. Tah, Anjir, meni loba. Sabaraha ieu? ieu teh geus 500 ribuan, can bungana. Kumaha ye tanggung jawabna nu jadi saraki? Aduh, aing kumaha tuh ieu nya? Da eueuh duit. Geus kope bola pamajikan aing najig. Aing pusing maraban we. Bae edan. Tapi di mana Pak Majikanna? Baik itu ku aing dibawa. Nya najis lah. Heuh cicing tungguan di dieu uang susulan heula heuh. Heeh, Jig. Aduh, itu kumaha itu tuh? Ayo uang kabur we. Geus cicing nyebut di dieu. Pusing. Cek urang ge gawe gerak. Mane tuh lobasan utang teh. Kalau ngajar dog di dieu geuning, bayar ye. Oh, maaf Bang. Iya. Tuh kumaha ieu? Geus sok bayarkeun we nu aya. Iya. Iya ngan aya sakieu ulah dibawa pamajikan urang mah. Ayo mamal mahi atuh. Nah, dia moal mahi ieu mah. Aing kajenting pamajikan mana nu dibawa. Guat ka dieu, talung daek bari nage ka budak leutik ieu. Ulah tuh Bang pamajikan aing mah. Kumaha? Ya Aing lah. sayang Ya, pisan Bang. nage nu kieu mah tinggalkeun. Bang. Aduh. Sayang. Aduh. Ai si Mat itu teh ka mana atunya? Boga salah kita teh benang sali andalkeun. Mana nih tadi diajak ka kawali eueuh wae. Ieu tuh da jalmana ai si Kipli kalah ka keur sare di dinya. Ih. Astagfirullahaladzim. Yeuh. Tita tadi atur ka kawali tita tadi kalah ka sare di dieu. Yeuh, tita tadi teh tita atur ka kawali kalah ka sare di dieu. Naon atuh doh aing minum panas poe kieu ya. Geuwat. Ayeuna Nya tuh nya. Nya. Ih, naon deui wae atuh. Pura-pura muka pantau wae. Ampun sok. tutupkeun. Ka mana tuh itu? Tong sok loba tanya, geuwat anteur ka kawali sok nunggukeun mobilna geuwat. Nya. Geuwat. Nya. Itu ngindra ke mana nya aing? Ini para rusing kieu. Nah, kumacen kewe lah. Aduh, kita capek tapi Nah, nama motornya gitu. Nama motornya lah. Daripada ngider lompang kata dalam motor lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing bener atuh mau mobil teh tuh tempo ka hareup. Itu aya nu nabrak di tukang. Mana? Itu aya nu
nabrak di tukang. Tempo. Sing bener ai mau mobil teh. Tuh kaditu nempona. Weluak liuk tuh da. Yep, pudun keluar. Tinggal heula keluar. Ih, aya wae. Cok. Anjing. Cok. Aya naon atunya? Ih, bener riweuh. Ya tinggal heula ya. Naon sih? Tinggal heula ya. Aya naon atuh? Aduh, ieu aya naon? Wah, rusak ieu mah. Kalau nyebutkeun aya naon eta jalma nang usruk kita bantuan. Ya ieu ge kumaha ieu? Urus genting mobil eta jalma na kumaha? Tulungan ye. Eke dorong sokal ka nyungsruk aduh. Pang tulungan ye. Ya tulungan ye aing. Aduh puna ye aduh. Ya aing motorna ye lah. Aduh anjir ya. Aduh anjing ya aduh. Enggak ditarik pungutannya. Mana rumah sakit ya anterin ka di rumah sakit aduh bawakan ye. Duh, na kumaha teuing ieu? Ah, ieu mah kudu ka bengkel. Kumaha tuh ieu ih? Ngurus ting mobil ieu jalma na kumaha heula ye tulungan. Aduh, ya nyeri aing ye. Teh heula eta mah ieu heula. Aing ge rongsok ala kaki aduh. Aduh ya, mana rumah sakit bawa. Ya uruskeun aja mah ya kalau urus genting mobil atuh. Bawa heula nu eta supuna ge nu ieu nyerina ge aduh ya aing mana rumah sakit bawa ka dieu. Ieu we heula mobil kumaha teh heula eta mah. Ya tulungan ya aduh nyeri ya. Mobil kumaha ieu kudu ka bengkel heula. Aduh aing ge nyender kalau ka nyeri suku Sok aduh. we nguruskeun ah. Pokoknya mah tah yang apal ieu bawa ka bengkel ganti rugina 500.000. Awas ya mun teu diuruskeun. Aduh ya. Aduh. Ya, ayeuna mah kieu wae. Sorangan buka duit teu. Aduh aing boro-boro boga duit ge rongsok pisan meunang. Aduh ya nyeri aing ya. Aing pamajikan aing ada teh aing teh. Aduh ya suku aing ya mana rumah sakit bawa ka dieu. Aing kumaha atuh ya pamajikan aing pasti ngada ya mobil aing rusak eta tukangna. Teu boga duit ya. Ante aing ge rongsok get mantan meunang. Aduh. Aing kumaha tuh. Geus aing mah kieu wae atuh daripada ambil daripada pamajikan urang ngecaprak. Bikin wae duit. Tah 500.000 untuk bikin ke pamajikan urang. Nuhun atuh ya. Bisa dicarekan ke pamajikan kan. Ya. Nuhun aduh. Cok. Tuh ya. Tuh bade digentosan cenah. Nya teh ya aduh aing mah 500 nya teh ya. Tah kitu atuh udah kudu tanggung jawab. Kan eta tadi nabrak ade ieu. Coba ya teh isuk can emam sapopo yang ngederongsok teh. Aduh aing Nah kitu udah mau naon kitu rongsok. ngederongsok ya teh aduh kadang menang kadang teu. Ayeuna can meunang. Teu acan teh pokok kala ka apes. Atuh karunya nya. Ieu we atuh ieu jeung berobat we sok ka rumah sakit wae. Atuh nuhun nya teh. Aduh. Ya kadanya kemah. Nuhun. Aduh ya kasih akan atuh nya. Nuhun atuh. Ih, karunya ieu jeung berobat we ka rumah Oh, sakit. atuh nuhun teh. Aduh ya. Kadean kemah wah kitu deui. Nuhun teh. Siap. Iya Pak, mah. Buru-buru. Itu Naon sih? Hiap geus karunya. Yuk. Oh iya geus barengan. nuhun teh. Anjing kalau ka aing nu apes ieu mah anjing. Kalau ka unjuk kalau kan untung. Anjing. Gelik mati mana we cek aing ge nya. Padahal mah aing teh nyibi suku ge. Nuhun, Mang.